darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Itu bukan lebejaan direkam kan musia bahaya guys. Saya bisa haliber kabeh. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku haji pendek ngobrol ka sumur. Di jero bulan maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobateun 444 opat pikun teh mah geus kitu mah kolot gitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka hamidum majid panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighotsah sholawat wassalamu ala nabiyyina alika wa ya sayyidina rasul agiti sarian bisa eta ge panjang kene cenah kiai. Sholawat adrikni assalatu wassalamu tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrikol lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maut di akhirat langsung loba sholawat banget ketempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendek kade cak Kangjeng Nabi kajin cak Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeut herang amat ya urut daun di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah iya ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi sholawat bae ka Kangjeng Nabi geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah. Aya hiji lalaki kasep kasep unggal awewe ningali bogoh kasep nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasep jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh urang seubeuh neuleuh haji pendi lapar sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin daramean barang kawin caritana teu kungsi lila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun teu kaharti kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep menang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae teu kaharti pegat ku sabab kasep jeung gagah atuh kawin deui
babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu a'lam bissawab teu kumaha laguanana coba. Nah menang sabulan awena tetep hayang pegat deui bae. Ih masya Allah barang diteliti-teliti horenganan teu hudang. Teu hudang disebutna impoten. Nah jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang. Tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes moal aya nonton. Moal sebab iman ngajagaan. Tiluk aya nonton di ketos mah. Pan sareuri sia. Put aya orkes emang urang di nonton. Nonton teh. Berarti impoten iman. Imanna impoten eta nu geus kitu ngaranna tah. Nah, diketos bahkan tilok aya nu ngridit. Tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun. Urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah, ieu. Lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun ge ku Kangjeng Nabi nu dikhawatirkeun impoten iman. Impoten bobogaan mah teh malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu hudang, dua kali teu hudang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya, teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mantak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-benerkeun nu impoten. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah, orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun. Ngaranan Muhammad, Masya Allah karim. Satuhmadu uqbah bakal terpuji gerage. Mantek di ngaranan lah Muhammad. Diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos. Lamun lahirna bulan Februari Febri. Lamun awewe lahirna Oktober Oktovia. Kolopeking. Tak iya. Lamun lahirna Desember Desi. Lamun Agustus Agus. Masya Allah. Ngaran eueuh masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah, Muhammad Agus, Muhammad Supendi, Muhammad urang mana teh Supendi teh
orang Vietnam Supandi. Nah pakaian Muhammad pang bagus-bagus ngaran Allah, make Abdullah, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teu bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Jurusan. Nah make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babin saurang sakarang ngaranna Pawigi urut di Sukamantri nya. Urang tendenan Muhammad Wigi. Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kuduna nya Wigo. Tapi di dituna Wigi nya panggil ke di akhirat teu heula lamun Wigi doang angel nya mangkana geus panas ban polisi teh aduh wah ujianna digarang di akhirat na kieu panas nya ta. Tapi lamun make Muhammad teu heula Pak Wigi. Muhammad Wigi maju teu heula. Maksudna mun ka sorga teu heula, ka neraka teu heula. Oh masalah. Daripada nungguan kebal. Nah, sarua Pendi ge. Muhammad Pendi maju. Kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba. Pantesna heulana ieu mah. Pantesna sepakat ieu mah. Neraka aneh. Heran gue lagi heran kok bisa ke neraka berarti nyaho ka jejeroana teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu hanya Haji Epi menyahuan jasa kanyana teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih Masya Allah. Tah cek saha neraka teu panas ti dituna neraka mah panas kecuali wali-wali Allah atau malah wali lain kiai lain panas lah. Nah wasamihi idza wada'tihi Muhammadan ngaranan Muhammad mantap kabeh urang boga ngaran boro-boro urang jelema baju aya ngaranan samping aya ngaranan lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu. Surga aya ngaranan kabeh, neraka aya ngaranan kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masjid aya ngaranan, majlis aya ngaranan. Mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah, nu Asmaul Husna make Abdu atawa tendenan awalan Muhammad atau Ahmad. Nomor kedua tafaul ke para aulia para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran. Kuari mah lamun aya nu menta ngaran ya ka kiai ka Ki Uding coba ieu menta ngaran gula. Oh sia boga ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa. Mungkin masyarakat bung atau Isa man tembung masih Musa mungkin hayang Jeffrey bang Zulukari itu Freddy atau tafaul ke para aulia Allah ke para ulama Nawawi di urang boga ulama kemudian Maulana Hasanuddin nah eta ngaranna tafaul ulah sambarangan ngangaranan gitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang ngaran Aminah loba di urang tapi ku hari mah teu daekeun budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun ngaran sahabat teu daekeun masyaallah karim nya kaya urang geus terkontaminasi komo ka hareupna deui urang ku hari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna
nu baheula diketos suci murni bersih putat kitu keneh maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan kahareup ki uding onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui ye cek itu lain rarasaan meureun atuh lain rarasaan ya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana jadi bogona kanu ngora nyana ge kapan nyana pamajikan teresep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana tah balikan deui urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia nggak bener-bener kenu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman masa kumaha tadi sanajan gelis tapi pamajikan tetep teu ditoel-toel acak sanajan deket ke masjid iman impoten teu daekeun ka masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman impoten moal daekeun nya ka majelis moal daekeun Haji Pendi doang anu sering ke masjid mah Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deulean bae mana kipas cokot kujana sering ke masjid tapi kos gitulah laguanana kuku lagi ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok hajeng Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun emang kunaon atuh kipas 3 eueuh kabeh ya Allah akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh di hadet emang rusak cek nyana tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari nah ieu impoten ieu nu kitu garana impoten iman ieu kakarak bab syariat urang lamun di syariat impoten iman Masya Allah permaksiatan moal kajaga lantaran impoten imanna duit bank terus bae kreditan terus bae aya awewe lain muhrim terus bae impoten ngaranna judi terus bae Masya Allah kula sedih sebenarnya mah kumaha sedihna unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos ketos mana ketos mana kan di hikmat aya ilmu lompat nak kemana ketos deh tatangga Haji Epi kajen kumaha ge ketos tah ieu ketos sarang pemalingan makana polisi bodoh sebenarnya mah alah tuh bener lupa tak ketos tilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean bismillahirrahmanirrahim ngan teu dibejakeun dong ke ketos nah belah ditu gelam saya sangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu jak ketos deui wae Masya Allah nah iya horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mendak lamun aya kiai geringan bae dipake karesep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan bae sakanya hoku laki uding memeh lahir geus gering kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake karesep ku Gusti nah ieu ge sarua ieu lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebatna teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ke seseorang dek nguji dek naikkeun pangkat diuji heula dek naikkeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya tinggal kumaha
ketenangan jiwana ka istiqomahanana. Ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai geus ngagilek bae. Pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang. Lain bagian kiai pilpres mah mah. Pilpres mah bagian polisi, bagian TNI sakalian ka neraka jahanam. Oh masalah geus. Kiai mah. Aduh, emang neraka atuh nu teu bener, atuh nu bener mah henteu ngan moal aya ja. Geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditulos. Nah, ieu maksudna sing lempeng ki uding kurang lempeng sabarang keur eta. Beteungna loba duit pamarentahan nya eta. Anta kukula dicarekan, aduh ieu kumaha mun kabur pae. Baheula. Bari geus diseusuhan ku nya kabeh. Bari geus rada nyayan tah. Mantap wajahna nyai giliran nyai napas kurang. Kajahoan ku kula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleu. Kadeuleu insyaallah kadeuleu dina naon cenah kiai tarang. Tarangna mah mengkerut tarangna. Urang kudu boga pemerintah tapi urang ulah milu-milu jeung pemerintah hese ta urang. Urang kudu boga sebab lamun pemerintah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya. Nagara acak-acakan. Tapi urang ulah milu jeung pemerintah. Ngadukung ngadoakeun ulah milu. Sakitu urusanana. Mantap kula ba. Beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu. Ieu momononna ieu. Duit miliaran cegana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok. Tarima bae si jaloba cenah nu narima. Nah, ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu. Masyaallah. Subuh jam 7 bae. Subuh jam 7. Hampir-hampir teh salat. Eta dibere seetik doang eta komomen gede asana moal salat-salat nya mah. Tah ieu duit tukos karar itu teh ya. Lain paranti jang jelema anu ngembangkeun agama mal beres moal aya geunah impoten imanna. Nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah, karasa ngeunahna ibadah. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat, salat teh nikmat kadeuleu Allahna. Haji Pedi mah karunggoni panu kadel. Salat teh karunggoni nu kadel. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi ummi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Ummi teh lain bodoh teu nulis teu maca. Nu mantap Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantap teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi, politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha, politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh, apal Kangjeng Nabi mecaang hatena. Nanyakeun perekonomian, ulah perekonomian di zaman Kangjeng, perekonomian memeh Kangjeng, santas Kangjeng. Perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi. Nu jadi presiden aku Kangjeng Nabi geus kabaca. Di Indonesia bakal merdeka. Presiden pertama Bung Karno, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan. Dibere nyaho wali Allah mah. Nu kuari bakal. Kuari masih kene presiden terhormat Jokowi. Kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus. Wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi seta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun. Caang Kangjeng Nabi mah atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi.
Kanjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kanjeng Nabi, mahsyar mizan katingali ku Kanjeng Nabi, siratal jembatan siratal mustaqim katingali, lauhil mahfuz katingali ku Kanjeng Nabi, surga jeung neraka katingali, caang Kanjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna kita nuturkeun Kanjeng Nabi, lamun urang beneran nuturkeun Kanjeng Nabi na caang hate. Ieu nu bantak para roek ge ieu tu bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos ngalulu. Masya Allah. Ih, teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Cekula sendal ka mana? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceuli, karesep irung, karesep sungut, berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta caang urang ge sarua bisa nempo. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha mantak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan, deuk aya naon bae ngabejaan, aya anu kaleupasan ngomong waktu deuk gempa, aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu, aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah, lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor be lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong dah jadi nyahoeun tah. Kaji Pendi be pernah dikit Haji Pendi be cenah dagang naon ge moal maju cak abah. Sugi-sugi tiba-tiba umuman abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyeun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Ieu mah kan dagang teh sawan itu dijual, mobil dijual, imah beak sapotong deuk ku baja bayu bae teh bener teh abah barang bah emang bener ih aju ka jero teh abah datang ka kuari bener nyana mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikan infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut, dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon iman lah anu ngadukung urang, ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti menta diceraikeun. Kitu kene kolbu urang, iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make aran make ngaran anu bagus lantaran Kanjeng Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kadua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kanjeng Nabi, kacekasan Kanjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi ulah hese-hese Kanjeng Nabi mah begitu mantes perang cara rape kabeh katingali ku Jabir bin Abdillah. Kanjeng Nabi karunya amat, mana kesangan mana capek, akhirnya bebeja ka pamajikanna, neng gelis ka pamajikan aya naon Kak? Kanjeng Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kanjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon aya cek nya gandrung mah geus urang jieut mangga ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe aya anak embe mah geus dipencit ku nyana anak embe nak dipasak, gandrung nak dipasak, ngan saleter gandrung ge dipasak. Harewos bae Kanjeng Nabi na harewos cak pamajikanna, diharewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh insyaallah cak Kanjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kanjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilas 1000.
Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon ka aduh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabeh atuh tadi diharewos ieu geus kaharewos tapi jana datang-datang ngomong bae di kabehan wah ieu mah kiamat sugro cek geuning aduh pamajikan geus kieu bae masyaallah nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae nah naon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di imah tadi ge sarewos ci cek Jabir enggeus atuh pan 1000 emang nu kumaha ngagotong imah ulah kitu ribut pamajikan jeung salaki eta ya ti dituna berarti eta namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel aman kan asal ribut ka masjid ngagolel mantak besi diketos di dieu aya nu sok sering di masjid nah eta nah iya akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dina ka imah Jabir bin Abdillah Jabir geus di kamar kieu bae kumaha lalakona ieu cenah kumaha lalakona ieu asana beak jeung kastrolna ceukeuh ya Allah Kanjeng Nabi datang ka dinya mana ulah waka dikaluarkeun ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kanjeng Nabi cek pamajikan Jabir ta ieu ke kukula cek Kanjeng Nabi beres ditinggali ku Kanjeng Nabi langsung diangkat antri sahabat antri kabeh siapkeun wadah saurang-saurang kada maju saurang-saurang siblek tak maju siblek plek maju eta pamajikan Jabir kieu bae antu beak-beaknya ya tuh beak-beak tuh sep-sep cek Jabir masyaallah terus be 1000 jelema beres kabeh dahar sebeuh kabeh ieu na dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh tercoceng setik-etik aja masyaallah lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah geus ya Allah ya Rabb saang hatena ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun Ki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Manuri putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter caritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur ya sampai tutupan ngan ke nu mawana kula cek Herun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau dikitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging dikieu-kieu jadi sagu parah ya nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam 9:30 8 9 setengah 10 2 jam setengah ke Banjar teu harti 2 jam setengah can aya tol teu harti kajian kumaha ge kula digerokeun saya abah cenah kula tas ngaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae Masya Allah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk ba'da zuhur ngandahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan teu kaharti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar
guys mereka itu bukan bejan direkam kan musia bahaya guys saya bisa hali berkabe. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku haji pendek ngobrol ka sumur orang kumanu macana ya Allah ya Rabb. Nah iyalah orang menyaritakan kanjeng Nabi pohara atuh pasti nyaritakan para sahabat pohara pasti nyaritakan para tabiin hebat atuh pasti nyaritakan para aulia Allah baheula hebat pasti nu belah dia atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau ulah kanjeng Nabi geus mukjizat tah mah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam set langsung di batu Quran ini kumaha coba Haji Pendi pernah nurutan nah dekat Banten cekna jalan sumur bras di Banten eueuh di dinya teu muncul atuh kudu aya babacaanana la ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate geus caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh cak anakna lagi ngapain bah baca koran waduh mobil terbalik bah atuh bacanya terbalik geus pikun goblok atuh lain tibalik bacana salah hese jeung nu pikun hese Masya Allah Karim sekali maca koran pan teu beres nya maca ada berita apa bah cek anakna ini berita mengagetkan emang berita apa rumah sakit di Jakarta kebakaran 5 mayat melarikan diri 5 dokter terbakar hangus bah masa imah heran dokter bisa lompat kebakar mayat lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah caangkeun hate jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi moal bisa dijamin 150% jeung TNI wah beuki parah jeung pedagang karung wah moal bisa sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hati tidak ada jalan moal bisa hayang bersih hati kumaha sih supaya ulah impoten iman carana di sekolah moal aya guru sekolahna ge melegpeg nah wal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor doktor tinggal doktor kuliah di mana we hayang cang hati moal bisa cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah meraktekeun mah moal bisa. Nah hayang cang hate mah ieu tah di majelis taklim pesantren mondok pesantren cang hate Masya Allah nu mantak beda jelema nu pesantren jeung nu teu pesantren lain deui nu pesantren mah nu pesantren geus aya ilmuwan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara kiuding teh balik pesantren teh emang hajunyeun pondok henteu dagang heula nya Jakarta eta nya tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas cek nya aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil bagian cek nya kakarak nyeun pondok. Nah ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate
tempatnya angkeun hate mah di majelis taklim, tapi kiaina ulah Kiai Golkar. Kiai Golkar mah melegpeg sarua bae. Cenah PDI, waduh sami mawon. Gua cenah ieu mah PKB, weh pada bae ge. Lah iya. Oh, lame abres iku mah ora beres. Wah, ulah nu lempeng hiji be Allah, lain anti tapi ngadoakeun. Allah lempeng hati. Ulah aya terkontaminasi. Hiji be Allah. Tiba heula waliullah seperti eta. Mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa, batur nu keur mabok, batur nu keur zina di hotel, di bar, nightclub dan lain sebagainya. Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti, ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti, keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah. Neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali. Jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina. Apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting, nyahoeun loba anu maksiat tengah peuting. Emang teu nyaho-nyaho sebab loba nu laporan. Laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah, ulah disiksa Gusti nu maksiat teh. Ulah disiksa Gusti, cukup abdi anu mentang mata tengah peuting. Tadarru ka Gusti seperti eta waliullah, ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali. Kunaon eta? Bersih hate. Mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia-aulia Allah cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam. Geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti, dipepelingan ku hadis kitu keneh, dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae. Ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan, 3 kali sintrek, 4 kali tampiling. Anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah, terus nasihat, terus kadieuna, terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah, disunamikeun ku Gusti Allah. Urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu-bebendu Allah. Waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya. Hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus. Nomor kedua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye. Nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas. Nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuli roh mentak Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyahueun nya aya roh maju ya emang bau hitut cekeun ieu teu lain roh teh mah angin seger. Nah ieu teu beres Haji Pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah. Nah eta roh bisa katingali ya Allah ya Rabb. Lamun jelema geus bisa nempor roh berarti geus lain cara ulang alamna. Aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat teh cara urang aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah naik deui nya naik ka alam lahut eta mah geus lain caritakeun ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo. Masya Allah karim aya kene ku ari ge lamun nu kitu Banten ajur Jakarta ajur nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi di ditu lain polisi dieu
polisi dia mah tuh biasa-biasa bae polisi di ditu ceritakeun ka kula tek ngajak kula ceritakeun Pak begini ya kiai itu ada macam-macam kiai nyana kaget oh iya amankan kiai-kiai yang seperti itu paham kan siapa saja kiai nggak tahu yang penting kiai yang begitu amankan siap Pak Kiai mantap aya sababaraha kiai diamankan nyahoeun nyana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna ngan nu pantes ti heula maot nu ngora apa nu kolot kula mandek nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha urang doakeun mudah-mudahan tere amin sakuda nunjuk kaki uding atuh teh mah sarua itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah roh para syuhada nikmat syuhada teh jelema nu marat syahid perang di medan laga kadeleuna nyeri padahal marohna diangkat ku Gusti Allah ka surga kadeleuna menyeri padahal mah geus nikmat aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabdun teh jelema anu nyeri beuteung dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun aya anu mules bae maot eta ge syahid kan nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeulem syahid aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid jelema nu ragak taradi ragak ti luhur brek ka handap syahid jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid loba nu maot syahid teh tuh nya tinggal urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid ya Allah ya Rabb hebat eta jelema lamun maot syahid teh hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid alhamdulillah geus ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyeun majlis tuh aya henteu haji mah can nyorang ngadenge di pondok sugan kitu naon haji pendi keur ngumpulkeun jelema deung tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul kadua tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaraha cenah kieu macana 4444 lamun lobateun 444 opat pikun teh mah kitu mah kolot gitu opat doang siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka hamidum majid panjang teuing cenah kiai sholawat istighotsah salatu wassalamu ala alika wa sayyidina rasulullah tisarian bisa eta ge panjang keneh cenah kiai sholawat adrikni assalatu wassalamu tuh jadi ngomong neulekeun we kumaha cenah adrik lati tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat
banget ketempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendek kade cek Kangjeng Nabi kajin cek Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna banget herang amat ya urut naon di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah iya ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng sholawat bae ka Kangjeng geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah urang nyaho salat ti Kangjeng nyaho puasa ti Kangjeng nyaho zakat ti Kangjeng nyaho bener ti Kangjeng nyaho salah ti Kangjeng nyaho segala rupa ti Kangjeng waktu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibidahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah dibidahkeun ku Persib heug jang Persib kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah ala kadar lalagaan dari gula we ngaji lalagaan tadi nage naon gitu rada kurang sehat nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat jadi Haji Epi atuh pohara jeung kulama pohara geus hese nyaritakeun anu keakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae diledekan ku kula mah masih hayang cager emang deka mana nya teu bisa ngajawab nya heuh nya deka mana paeh balik ge kieu cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua ngora ge paeh bae cek nya atuh nah ieulah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia impoten iman kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman orang impoten disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maot ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun sagala rupa ditinggalkeun nu milu ka jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah seberapa lain di dunia lain di akhirat bae teh kos kitu di dunia urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene dongengna ramai sebenarnya tekarak inget eta ngan gulantaran geus jam 12 kaira deui dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng heula dimimitian ku Kangjeng urang loba yo dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah Muhammad emang kaula ngadamel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngoba cincin segala urusan umat Kangjeng Nabi kutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu encan para sahabat sina Abu Bakar encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enan gitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an may ya'mal misqala khairon yarah terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjeng ieu ka para kekasih Allah lagi luar biasa nah ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar
empok cangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah. Urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikan jelema anu solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema solihah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali ya pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah sakitu bae. Yuk urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha. Jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atu usaha ai butuh mah kana dahareun atu jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah telok untu ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jambeureun lamun rugi mah moal dagang terus. Eta dalil lu pelit bokos gitu kita berkah aja sok kasinggungan ya lo mate atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ke pasar jual hasilna pake ngadapakahan dirina
anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah, hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya, barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah, aing mah nganazarkeun ka pamajikanna neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah, batur mah 1000 dinar yang mendek dijual telah ngan 200 dinar baik. Kunaon emang kak? Nazar kakak geus teu nganggap kana dunia, mun cager dek dijual murah. Atuh kae pas kitu mah teu kebal cager. Upamajikan kan ditegor kak, pan kakak nazar besi gering deui, kuda nu bagus dek dijual. Punya bawa kuda ke pasar, bejakeun kuda bagus dijual murah, ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema tuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh, henteu saparapat harga acan, ngacung kabehan. Saha nu siap? Kula. Jadi cek yang ieu mah nyumponan panazaran kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ye, kana dunia teh geus teu nganggap, jasana mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana. Sakitu bae sakira teh. Harga kuda lawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800. Aduh, jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan, teu laku atuh. Bawa deui carekan ku pemajikan, masa murah-murah teu laku. Wallahu a'lam. Teu mungkin cenah teh cek pemajikanna. Ieu salah meureun nawarkeun anak. Ade kukula iulah. Urusan kakak, urusan neng. Aja deui bisa teu laku kitu. Atuh wallahu a'lam geus kitu bae. Emang kumaha kitu mantak teu laku. Mantak teu lakuna mah ai ieu mah ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran. Ngan kudu sapaket jeung ucing-ucing hargana 800. Cek pemajikanna kakak pinter oge nya. Tah. Eta teh ngalambangkeun naon coba? Ngalambangkeun naon? Ketika jelema gering teu nganggap kana dunia. Dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mere ka masjid anu, dek mere ka majelis anu, dek mere tah baekeunan ke kadulur-dulur. Lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah. Teu kebal sehat. Ora jadi sudah kohe. Widih, mengkonon. Teu jadi. Teu jadi eta balik deui tah ka resep teh balik deui. Katalah Abu Nawas teh kos kitu. Horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan, endek ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya, aing asana isuk ya. Nyeun kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh. Atuh koret merepet dur pet. Balik deui teh jelema teh keur sehat bepelit. Mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering. Aja pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering. Jauh Firaun jatuh mah ge. Baheula tilok dibere gering mah. Bahayang dihebatkeun hebat beuh fisik Bang Haji mah tilok gering pugu jore. Hayang dihebatkeun nya mah. Jore teh gering-gering teh jore. Nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu.
tah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa nanaon agak balik dibawa ke mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh ya pamajikan emak aya singkirkeun apa kumaha geus teu aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teu nangkep lah ka ulah sok ngabohongan diri ka ulah sok ngabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan orang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri orang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh caka majikan anu geus lah bener tah dunia letik ketika gering nangkarak keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon yeuh penyakit anu ye tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadengekan ku nya goblok teh budak usir jadi neuleuh dunia nanaon dah urang ye urang dibere para raid angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun urang borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang alah toilan cek awe da naonan dieu aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh nah guys kan itu paling ngecek Haji Pendi kan itu teh hayang sebab geus harapan nah ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui boh jahe nu itu ulah kusaha nu itu ulah kusaha sehat deui mah beda gergering makan gering itu kumaha itu los aing mah ridho cek beuh pohara ridho itu tos sebab jana teu butuh nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh nah kembali deui ka aslina nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat hirup keneh daek pepegatan jeung dunia carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindeu kanyana tapi daek pegat waduh pan urang mah leungit sapeda bae ge beuh atuh leungit sapeda modal nangis beak motor hiji parah pada eta bakaran nah mau ite kinayah mau tambang mau pedang nyeangan kayu bobeungkeut kemudian panggul jual berarti berdikari lah berarti kurang mah teu kudu kieu teu kudu deuk neangan kayu ka mana kuari
kurang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia di borgol ka jeung pake janu bogaan eueuh ku dek neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh ngojek bae teh mah berdikari sorangan aya PNS mah teh mah kokocorana ge teh jelas atuh teh jelas eta menang hebat doang ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna ge aya ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna ai dut-dutan mah gojekna di mana cenah kula siapa tanjak ka ceglok naon dire dutna mantep nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajeuna kok teu direm ka tolol diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kula mah sedekah susu bejek ya tarolol kabeh ge wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zayasarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yasalahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta kana sugih Allah karim kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok ke jaga di akhirat henteu kudu hayu we amalkeun sebisa-bisa jah henteu tergantung ka pondok bagus majelis bagus ilmuna bersihan coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae nyada mah handapeun dagal kayu bae geus nyada mah gaeuh jeung murid da teu menang leuwih ti 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung ditah tausiah jelemana aya 20 ieu mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ayo bae tausiah sarajan saeutik kan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna garila mah kadang-kadang ge masyaallah karim ayo kerada batuk jageuna saeutik ieu ayo kaluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna saya tikan kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah masyaallah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun atahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim fahadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwal insanul haqiqi wa huwa habibullahi azza wa jalla wa muhrimuhu arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeuleuk ku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema
lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah ilah wa huwal insanul haqiqi asli na manusia eta urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kamu teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ke ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae cak kebo emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeulna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi gedung-gedung nyusu aya nasi goreng nasgor terus trek aya bae mie tek dimeli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cek bo urang ulah kakakku jadi jelema heula tuh jahoreganan jeung kebo teh kakak adi jeung sapi teh kakak adi komo si eta mah betul dia dianggap rajaan aku kebo inilah atasan kita wa huwa habibullah azza wa jalla kekasih Allah azza wa jalla bahkan mahram Allah bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah Masya Allah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang sepuluhan Allah ka-11 ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u Allah nu kaopat wala khamsa illa huwa sadisu kalimatna maksudna naon selalu barenna jeung Allah teu dianggap nu sejenna Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu isin sih padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang Allah mah leuwih deukeut da kumaha deui kok urang teu isin falamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nu ngendalikeun teh horenganan Allah siga urang kan leumpang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae aya bae ta kagagalan yahulu bainal mar'i wa qalbi anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang deuk kawin di bawah batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuz na kita milik cocodot tuh eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah artinya mahram Allah keluarga Allah uranglah papanganten jeung Allah eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah kekasih Allah eueuh deui kekasih salian ti Allah mahram Allah eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah papanganten jeung Allah gama qala bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah ahli Allah ma araisullah etalah panganten jeung Allah bapi riwayatin auliaullahum araisullah etalah panganten Allah artinya apa panganten jeung Allah geus pala ya'riful arais illa mahramuhum udunya ka panganten kecuali mahramna wa hum muqaddaruna bihijabil insi
nyana di cadaran ditutup make tutup aring la yarahum ahadun ghairallah kapara panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim eta sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa model di Grogol baheula ieu mah kan di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya, pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir hiji ieuna di borgol karena dahsyat, dua ieuna di borgol suku nage seumeunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasa geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditonton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya, senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band mesti. Kieu bae ngalamun jasa, ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya, mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak dipul wali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama.
karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang, bisa terbang kemana saja dia mau, ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu gede jasa. Kurang awak mah sehat tapi hati terbelenggu, ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu, urang teh dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi, etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas merdeka ka mana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok, cek dok, apa lu cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok, dicek ke dokter, nyar seseria. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila, dokter ikut gila. Dicek, bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi nyana gila-gilaan. Tisaeutik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi nanek gila-gila aja, jadi gila beneran. Itu Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan. Tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae, aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh sia naon nu nyeri, nu nyeri atuh ado-adoan bae nyaho aduh. Seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah, karena loba nu wau di rumah sakit, akhirnya ngalayat lah ka ieu, aya salah sahiji nu dilayat, jangan ngedeng bae kieu, alhamdulillah ngaran geus dia biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui. Kula bangun ngalayat aja pendek gering nyaho, di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Tak iyalah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Lah awak mandek di mana bae? Di borgol, dibelenggu. Tuh masalah. Tapi ruhani bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu beredahar dan urusan sia sama awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya bebeja tah ka kiai. Yai,
Ternyata tidak ada sakit apa-apa. Betul, inilah ahli Allah. Keliru ketika karuma sakit jiwa teh keliru, mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeu edan kabeh asli. Di jumlah akur bae jaweur di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsi la yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah, sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa alaihi syai'un. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah, nu selalu urang dideleukeun ku Allah. Kok urang teh berani-berani WA-an, SMS-an, hanya orang-orang goblok. Jadi kalau Allah masih WA-an kan ya, tolol. Di jelema keur didengekeun ku Allah, make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon. Teu pernah lah ta'khudhuhu sinatun wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Di hatiku ada bibirmu goblok meureun. Lah hatiku cek jangan. Kadia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajian teuing ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae teh mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indahnya. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelema bisa diimah, jelema bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Eueuh nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi orang keur jadi mahram Allah, tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Iyalah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh
di Masjidil Haram Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih-tasbih nangge di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawang, beketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Yes. Cek coba. Begitu dicek bener, Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram. Jumat di Masjidil Haram, maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai nu sejen teu jauh. Ayalah seorang kiai Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai, saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah. Itulah udah ada ditungguan bae do. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki teu pikar sepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung ku janda cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan. Langsung keluar minta didoakeun, minta didoakeun. Langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong, Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda. Kok nyahoun pesuruh guru Anda nyahoun eta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoun karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah. Jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh jalan masalah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu. Ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos gitu teh? Sebabnya nangis jadi Habibullah, kekasih Allah, mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam.